Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut khianat. Jalma iman teu ngamalkeun kana ajaran Allah, eta khianat ka Allah jeung ka Rasul. Jalma iman teu daek diajar jeung teu daek ngajarkeun kana ajaran Islam, maka eta jalma mukmin anu geus khianat ka Allah jeung ka Rasul. Jalma anu iman teu daek ngawariskeun agama, teu daek ngawariskeun ajaran ka turunanana jeung ka bangsana jeung ka generasina, eta khianat terhadap Allah dan Rasul. Jalma iman teu daek ngabela agama Allah, teu daek ngabela agama Rasul. Nalika agama rek diruksak ku musuh-musuh Islam, ngantep teu peduli. Itu jalma mukmin berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul. Pengkhianatan anu kadua nyaeta jalma iman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berkhianat terhadap apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Dina amanat anu pangleutik-leutikna, tapi ka amanat anu panggede-gedena. Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun profesinya, manusia tak lepas daripada amanah. Dimimiti amanat dirina, amanat keluargana, amanat ajaranana, amanat hirup jeung umurna, amanat negara, agama jeung bangsana. Itu merupakan sebuah amanah yang pasti akan dimintai pertanggungjawab di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanat yang paling besar